Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak dipot tas laminya. Kangen aingnya. Dari kangen aing. Urang loba dosa ka maneh pot. Emang Pokokna mah minal aidin wal faidin pot. Mohon maaf lahir dan batin. di sini bulan naon ya. Bulan sawal, tapi teu naon lah. Lebih baik terlambat daripada sangat terlambat. Emang iraha ya sedikit bahasa. Ayatku lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tah etanya. Ayo mana eta lambat sekali di mana? Menang di mana? Nah, di mana we atuh pot? Pokokna Regio mah hirup teh. nya. Tuh karek minta hampura geus dicarekan urang kumaha maneh pot. Ye, ieu teh lain punya rekan ngabejaan ieu mah ieu nya. Aing aya ilmu jang naon teh disebarkeun benang-benang pahlawan aing mah. Aing boga ilmu mah kudu diajarin kana saja. Saeutik-eutikeun Saya ya. dietikeun mah. Tong deui. Pokokna mah kitu da urang mah rumah saloba salah pot. Rumah saloba dosa. Rumah saloba Aing jelema mah tidak luput dari dosa deh. Teu jauh di dosa. Urang rumah salah jelema lain jelema anu bener pot. Bakal tiap poe ge aya pigaweun anu matak dosa jeung aya pigaweun anu meunang pahala. Nya mudah-mudahan we pahala arwah lebih loba daripada dosa nu arwah di dieu nya. Urang kabeh kasawarga babarengan. Amin. Sakeluarga sadulur-dulur sabaraya. Nya mudah-mudahan we barang-barang kada kasawarga gitu. Sabulan ka tukang kamari maneh menang THR pot. THR di mana urang di kampanye dieu? Nya Sok aneh wae, da maneh mudik teuing itu salam-salaman, ada aing digencet di gitar belah itu kan di jero. Lah, urang mah boro-boro mudik pot teu kabeli baju-baju acan aing mah. Diberi hidup kene di alhamdulillah. Alhamdulillah disyukuri pot. Sakieu ge nya masih bisa nafas. Batur mah teu boga imah, teu boga HP. Atuh aing belah dinga mau meunang anyar. Lah, sok ayeuna naon teh. Eta gere hitong ditutup-tutup. Ya alhamdulillah pot sakitu mah tapi era urang teh pot da lain nanaon sih. Da ai urang pribadi mah Lain hayang dianggap apa adanya we pot gitu. Jadi orang berteman dengan saya teh bukan karena sesuatu gitu. Jangan sampai berteman dengan orang karena sesuatu. da dengekeun tanya sok mancing da. Dengekeun da. Baru Urang kos bener we nya pot ya. Hah? Mapagahan batur urang wae ge. Can bener heuh. Ya, lebih baik memberitahu orang lain daripada tidak diberitahu sama sekali. Menang-menang pahala dan lumayan tong di sepelekeun pahala teh. Sugan aya saeutik-eutikeun nempel heuh. Beureut ilmu nu kurang disebutkeun nempel. Oke di arwah nu ngamalkeun itu. Wih, ku alus tah ieu euy. Keren maneh pot euy geus pahit manis asam lambung. Kehidupan udah di sini. Nah, asam lambung ngomong, mau di dina awi di pengalaman urang asam lambung. Hayo we salilaya nu maenkeun mah nya pot nya. Da bakal hirup wae urang. Saacan kurinyuh mah. Bener. Tah, jadi semakin loba anu kenal kana wayang golek, semakin nambah dalang-dalang cilik, dalang-dalang senior maneh akan terus hidup pot. Tapi ku kiwari mah nya meni sedihnya saeutik beuki terlupakan. Kesenian Sunda teh. So, urang nanya di sekolah ieu saha nu pangjago main kana wayang? Iwal ti si Baim. Iwal teh si Baim saha deui? Sorangan bisa digonta-ganti kos urang. Bisa kieu gitu. Bisa kieu. Tidak kieu. Sok saha deui sok. Ayeuna mah boro-boro bisa ngigel-ngigelkeun ku sorana wae, ku tokoh-tokohna wae geus mencerminkan tokohna ge geus hese. Mun aing nu ngaranna
main wayang kudu nyerminkeun tokohna, kudu memasuki tokohna. Nya kira aku cepot lagatna jiga rahwana atau rahwana lagatna jiga cepot teu moal mungkin. Iya, heuh. Nya kira aku raja bobolohoan. Sok aneh wae. Anu bobolohan maneh heuh. Jeung urang. Saboloho-bolohona urang mah aya keneh ilmu. Tah, bener. Kajen ditingali boloho daripada teu berilmu, mending keneh ningali nu ieu nya. Urang ieu boloho-boloho kieu ge ayaan keneh adab mah. Adab halus. Adab mah halus. Akidah halus. Akidah halus. Adab halus. Kajen bodoh ge daripada nu pinter tapi adab teu boga jang naon. Orang yang beradab lebih mulia daripada orang yang cerdas. Bener. Kudu boga adab tapi urang mah can boga pamajikan buat kumaha wae. Aing maneh rek kieu wae hirup teh. Sia umur sabaraha ayeuna? Nya sekitar pot. Boy ngadeukeutan kepala 3 ieu mah. Sia masuk di beja-beja. Nya can saha nyaho. Ke urang tinggalin kakak urang. Wah aya kartu kuning. Hah? Kakak teh kartu kuning. Kartu buatnya orang normal tehnya tapi dah normal orang normal ya ai salah yang bro diragil berkasih lagi ya mana gua asal mah candi deketan awewe can kawin deh gua rasa lalaki sih so teu buat orang mah normal insyaallah buat insyaallah urang mah yakin normal pot. Tah, itu yakin. Mun insyaallah masih meragukan. Buah-buah rasa lalaki ya. Freddie Mercury wae ngomong rasa ka awewe jadi rasa ka lalaki kan. Duh urang euy eleh ku manehnya maneh geus rumah tangga maneh pot. Sarua deh. Sarua jomblo sia. Atuh mah pagahan kita kawin ka urang manehna ge. Euy saha nu hayang kawin jeung kawi? Aing nanya saha nu hayang kawin jeung kawi? Jadi nya ayeuna lakon manawa yang aya cepot kawin ngan ku zaman kiwari emang aya nu bogoh ka aing. Hayang bobogoh anjeun jelema kos aing, lain jelema bahkan aing teh makhluk mati aing mah. Lain makhluk aing teh mati. Hirup sotek ku siji ieu sok coba dulu. Ada mah hirup urang mah teh ku budak ieu mah. Nya. Kudu diigelkeun ku dalang heuh pot mah. Ya heueuh. Ayeuna lamun hayang kawin keur lempang we kitu bisa nya. Tingali urang boga eta di mana cara kawinan ya. Udah kudu ada sesuatu yang dimasukkan ke sana. Kira-kira wow. Idgom gitu nya. Iya kan? Lah. Idgom biguna bila guna. Urang kudu buru-buru kawinnya potnya. Geus kode-kodean ge ya aya. Tapi doa. Mudah-mudahan jodoh urang segera datang. Jeung si eta. Teh mana sih teh? Si eta ya teh. Eta. Siapa sih Kos mau apal sih yang mau asap bar kos itu apa? Urang sok ningali nah HP. Nah, HP aya kitu. Aya. Nah, antara di posting. Ya. Antara di posting. Jangan naon di posting itu. Cinta mah bukan untuk sosial, Bos, untuk diri sendiri. Lain keur dipamer-pamer. Jangan naon dipamer-pamer aya ujung-ujung mah cerai. Loba nu kitu teh tong salah. Kajian kena diam tapi jadi daripada keluar tapi tidak jadi. Tapi orang diam-diam terjadi sarua pot. Pak, usaha acan tapi itu udah bisa. Mudah-mudahan pot. Kadang-kadang eta pan geus ulin beberapa kali panjang si eta teh. Ulin ka mana sih teh? Sok teh. Nah. Marung kehubungan di pos video ini. Baru kurang teh nyaho. Aya jejak digital gitu nya. Nyaho katingali kan Anis Diki itu bageula. Pakai jejak digital pakai nyaho. Ari ieu pot. Naon ngaranna teh? Ronda.
Aing poho deui rek ngomong teh loba ting dosa ieu teh. Kainung sih namanya. Yang mudah-mudahan dihampura dengan Bapak. Amin. Mumpung hari hidup kene Mumpung hirup kene cing panjang umur doakeun nya ari jeung Bapak Baim. Ada urang mah Bapak bisa di Semar belah gitu jor teh eta malah. Anu penting mah Bapak inung Bapak si Baim sarehatnya sarehat usahana lancar. Amin. Kain dengekeun sing loba ngadoa sih ka inung Bapaknya. Tadi pot maneh teu diajakan si Baimnya. Kemana teh? Ai tempo lueuh hakaneun diajak ka dieu. Ai tadi jeung urang bareng dahar maneh mah teu diajak. Ai tadi bareng kan? Bareng dahar pot ngak mie, aya somai, Alah, aya jeruk. alah. Geunah pokona mah di endogan. Rek licik kok hirup teh goblok. Tempo susah ngajak sia, Heeh. tempo lueuh hakanan diajak ka dieu, ajak ulin. Heuh, pas itu geus ngineng kitu ban. Lain hiji sakali dua kali kumaha kitu. Heeh, nya. Kamari wae ngaspat ban. Heeh. Orang urang teh goblok sih tolong. Ngajakan itu euy sekali mah. Senajan aya bisa dahar ge. Ngajakan atuh. Heeh. Arek dina moal ieu urang kurang kumaha bager urang mah ya. Cetik urang. Payang naon nginum. Air perdamaian sia teh. Ih, sih teh bisi kawak-kawak. Teu ada wadinya lo. Hah? Yang naon ah? Cetik. Geuda awi urang mah. Nyata. Cetik. Geus kolot urang teh, awi kolot. Halal. Mung ah. Iya, patah. Pasir kana baju biasa kudu ngagihibring beunang teh. Kudu kikieuan kudu ngagareun kitu tah. Yang geus atuh urang unggul ya. Heeh. Ayo duit mah yang duit. Ya hayang ka pengen. Cik mana dia? Aduh, urang hayang neangan duit pot Tapi urang teh hayang neangan gawe pot. Tapi gawena yang langsung jadi bos. Urang mah gawe naon deui masalah penting mah jadi bos gitu pot. Di mana ya tempat gawe nu neangan gawe langsung jadi bos Oh, dah geus itu berusaha. Kecuali maneh nyeun bisnis sorangan. Ai gawe di Batur mamanya. Da moal aya kitu mah. Ai lain deket-deket teh boga. Sa deket-deket lah jadi CEO nah. Tadi orangnya si Baim ngeunaheun nih spot di musola. Baik. Nya walaupun ngobrol ge meureun urang teh darai mangkat ka musola ku daekna ngumpul ka ditu ge meureun geus alhamdulillah Daripada cicing di imah terus teu meunang naon. Cek si Baim teh di ditu teh ngeunaheun tiis. Hayang jajan aya koropak. Ya, manau kan baik mah. Sarua keneh jeung dosa aja 5 kitu mah. Komo eta duit jang naon? Di umatnya. Di umat. Ayo syarat dihakam serangan. Nya henteu atuh bebersih tadi ge. Baik, eta koropak dibuka cenah di mana eta teh? Dibersihan ku si Baim. Jerona. Ludes balik di masjid teh balanja ada di mana di masjid. Ning eta balanja alhamdulillah menang rezeki hareupeun. Di mana eta payuneun aya koropak dibuka kalau teh dicemak atrosna balanja acuh. Sugan teh niat bebersih teh beberes naon ieu mah dibersihan duit nu aya dina koropak Heueuh nya kitu mah nya modor. Modor kemana? Tapi Maehan maneh keneh aya kitu. itu sih data mah klarifikasi. Oreunya banyak. Nu penting mah bahwa ku daek mangkat ka masjid lagi geus alhamdulillah. Daripada ku kendeur deui ka cicing Walaupun yang maksiateun. Walaupun saeutik-eutikeun ngobrol naon ngomongkeun batur teh naon. Teu naon. Nu penting alurnya ngomongkeun baturna ngomongkeun nu positif. Nu positifna. Wah si ieu alus euy gitu. Malahan tadi ge urang di musola jeung si Baim bingung. Rek konten naon ayeuna? Politik enggeus. Itu enggeus, ieu enggeus, tepikeun ka bingung salila-lila. Memeh salat bingung, geus salat bingung. Mikiran topik, aduh, serba salah. Bat topik ge pace. Hingga pada akhirnya enggeus we roasting diri urang gitu. Tah coba poyokan urang pot kumaneh pot. Meh urang bisa Poyokan. meh bisa berbenah diri pot ka hareupna.
Da urang rumah lain jelema bener pot. Wah gitu. Itu kayak gini. Udah deh. Oh lanjut ya nih. Lanjut channel. Ieu teh baterai lemah. Oh gitu. Lemah sakuat. Ya. Kan gerila gitu lemah sakuat. Baterainya sayang dicas napot. Kelah ngerosting urang mah lain waktu atunya. Ayeuna mah kan kusabab tereh beak. Lain eta ku hayang dicas heula cenah. Itu hayang dicas heula. Lain urang ngadengin asa beda. Tina lemah sakuat kitu. Ada peduna naon saya dapat. Siapa tuh kau? Nah. Oh, ada kepancing air gitu kan udah ini. Terus tutup pendapat gitu lah kesimpulan hari ini kewelah Jangan lemah sakuat. kapan-kapan ngerosting urang mah nya. Pamali tuh. Ya udah naon kan CS mana teh geus jeung urang teh geus berteman lama geus. Asa tong baper we nya. Oh, gratis. Dijadikan pelajaran nya gitu meureun kan. Ya nyamun aya nu ngabejaan si lain ya. Tong dicokot baper cokotna pelajaran. Misalkan ih mana mah goreng aing bisa jadi kasir. Benar. Mun ih sia mah pegang aing bisa jadi gedean. Tah, ke situ. Urang ge. Tah, tingali. Ya, itunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.